Bener-bener lah dijagaan si pipih mah duit sewenang ya. Aduh kapok aing kang da kok teu menang duit kajigan warung mesti tutup lah ku aing ya. Hari ini mau OTW, dagangnya libur dulu. Dagang sebelaknya. Dandan-dandan. Atuh geulisan aing lah, jeung jana ngeunas mah. Aduh. Geulis ya aing ya, jalan-jalan nak OTW. Ya Beb. Ya geus siap ya, geus geulis, geus gerak ka dieu pokona mah urang OTW lah. Ih, emak gelis amat, arek ka mana? Neng, mana OTW neng, anu ngajak, ayang beb mah ya kudu ngebel, kudu nyamper ka di neng ulah ngilu nya, mah bae serangan. Ih, emak geus kolot ge ku Aceh dalematan budak KBG bae. Hi, neng, pan mana OTW, jadi nak kudu dangdan nu geulis. Oh, tuh mah neng kan dek pamit nya dek ulin jeung babaturan. Oh, geus atuh, ai kitu mah urang keluar kabehan duaan. Tinggalin kurang sejana ngeus nya neng. Ayo, keluar. Tinggalin kurang. Kegedeung neng, mah ka pohon kacamata mah di katinggalin. Sama kacamata. Ayo, orang berangkat. OTW. Neng tuh, neng mah saya nu nyamper neng. Babaturan neng tuh. Kok eta deui sih nu nyamperna neng? Ka Bogor apa babaturan neng eta? Babaturan mah neng mah jadi untuk ke Bogor. Bener neng. Tadi tapi ganteng sih neng, kajin nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Iya deh neng. Cang, sih nak kemana nak? Di kapean mak. Astagfirullahaladzim. Main ajak aing ka pantai, anak aing mah udah dibawa kapean ke hidung. Hai neng. Ayo. Masya Allah, dasar anak kotor. Neng, tewe, kita jalan-jalan, bulan haji. Kebal amat sih aing geus akaran deui di dieu yo. Di naon bae meureun di tangguhana teh tadi. Hayo lah urang OTW. Nyokot taseureun keur nya. OTW hayo, siap-siap. Sendal jungkung aing mana nya? Oke, nya sendal jungkung mana? Jadi parkiran kemana tuh, Neng? Mana aya? Iya tuh mundur. Eta ieu mana ta? Ih. Lebaran haji ditah di imah bae bareng rete buat mengajak jalan. Kapan gua lakunya ini ya Allah? Kali aja ada cowok yang mengajak gua dah. Kurang
kurang apa coba gua? Cantik iya. Terus gua kurang apa lagi? Tinggi iya. Kurang apa dong gua? Assalamualaikum. Mam. Mam. Ih, mah kabar anak. Oh, tak amat. Mana cemen hampura di kieu. Mam. Halo. Sepada. Sebedet teuing lah. Lebaran masih lobakan di tahun hari. Aduh, udah ngees batur mah sarapan kopi, roti, aing mah modal. Dah ieu ya jelema susah mah. Nah, ngusung jadi ruyuk. Aduh, aing bara ringung ya udah ngees. Aing mengenean simbot we lah. Ih, jadi itu jelema nama kotolos main minjak leutik. Wah, non ceceng. Keresel. Ayo neng mangsa. Dasar kalau kepoe. Wih, kedengeran sih makin naon eta. Oh, pugus. Aing tadi utikan budak leutik. Ini tangguhan aing sudah heula. Haji urang ka mati ieu, Ceng. Sing saja tuh. Dharma geus aing tadi ya jeung Pais Dela. Masya Allah, bot 2020 masih kene dahar jeung Pais Delan. Kumaha aing mah, Ceng? Aisyah dahar can. Can aing mah pugu. Itu kumaha? Urang ke warung mombe sugan ieu nu ngajengan anak tante. Berangkat. Aduh, bot tutup. Itu kumaha ye? Urang nean mangsa nu lain bae lah. Berangkat. Bang, nongkrong. Nggak ada kopi, tapet amat ya lu. Gering-gering, Bos. Mangsa tuh. Mana? Oh benar. Ayo sikat. Sikat. Lim. Sama masyarakat tuh, Lim. Mana? Hei, kendaraan sedih ya. Mana kopi na yuk? Atuh ieu lain kopi es ieu mah. Iya, es kopi, Mang. Coba ya pulang ngopi ya. Tah? Ih, kula mah yang wanya kopina. Lihat tuh yang wanya mah. Ngata nabe kula mah ya. Hoi. Ih, kawanianan sia malah ka dieu. Buka tato naon sia. Pakai acara hayang kopi, hayang atahna segala. Beri. Kumaha, Bos? Mau di malak nih, Bos? Onggeus bere bae. Siap. Tenang. Ceng, ya. Boleh. Gawe. Gawe. Ini kumaha tuh? Akan jalan mah gaweana. Ya, ibu ya. Siap, Mak. Ngopi cukup badan. Kek. Orang malak yang 2000 doang ya, Cek. Tidak selapar, bisa ya? Awan berapa? Ini makanan-makanannya dia 2000. Nawan bet apa? Beli aja gitu. Yang punya nih. Ayo taruhan di sini. Mang, es mang. Berapa ya? 2000. Oh, 2000 temenang ya? Aduh, waktunya. Oh, aja lah. Nah, dia. Nanti itu. Aisyah mana esnya, Ceng? Duitnya Temenang, duitnya ke 2000. Itu temenang? Temenang. Oh, sama lah. Oh, tuh. Yang ganda kata Ceng siya.
bujang lapuk melewat kemana dia? Eta tante, bujang lapuk, tunggu serangan lagi. Janda lapuk. Di mana-mana tuh nggak ada janda lapuk, ada juga bujang lapuk. Lah ante, intinya mah orang sama-sama kesepian. Ya saya buat tahu lah nggak ante bae. Om. Egi cager. Egi jeung sahaya teh Egi. Yeuh kabogoh anyar, pan ganti deh bae kabogohna. Egi bagi pesan naon? Tah, menuna di warung gawe soma, loba. Neng kabogoh Egi sanes? Baturan doang. Oh, baturan doang. Egi bagi pesan naon atuh? Oke, arek ngeliat lihat Om. Oke, siap. Om. Egi, naon Ki? Bagi pesan naon tah? Makanan yang termahal di Om. Wah, aya siap, ku Om disadiakeun. Hayang naon cenah? Hayang menu spesial kawesom, es dalgona apa naon? Yang paling mahal bukan nama dia. Oke, siap. Terus kita kali itulah. Oke, siap. Terima kasih ditungguannya. Sakedap. Mangga Egi. Yang gelis di saya nya. Ayo, atur nuhun. Emang isi tempatnya di mana? Beneran amat. Kampung Gerobok, RT Tilu, RW 01, Desa Bangsa, Kecamatan Tejo. Kamu langsung naik jalan, Itu mau ngeran nggak? malah. Itu Gus-gus-gus-gus-gusnya. Masuk OTW lah, daripada siang kukuriukan di sawah. Kan itu cecahan aja tutut. Hah, tutut. Pesenan tutut aing lo bahkan yang geranya tutut ke kali itu ke sawah. Tutut mah ke pundung, Mam. Ih, Lebaran haji, aku Pak. mah jalan-jalan aing gulap jadi nanya Ayo, tutut. oleh-olehnya mana tuh? Aing geueuh. Aing mah jablong kan di motor ereking aduh. Sayang, aing mau jalan-jalan tuh mau teng-tengan. Atuh nyaman tak aing mau oleh-oleh aing dibawa naik karuyuk jalan-jalan nyaman oleh-oleh. Acik ini, ayo mau jalan-jalan Tapi bae. mending sih mending aing jalan-jalan daripada di imah bae aing sumpah aing bete di imah bener-bener banget sih ya. Kamu satu lah, kemarin kan kue lebaran. Kan aku kan belum maaf-maafan, Moms. Moms nih, aja OTW bae. Bebe jantung ke anak.
terus itu banyak punya eta bebenena jadi nanti teh balik ke mana naon mun aing mah teh hayang panas poe diajak sotewe naik motor nya panas nya ngebul tapi kitu-kitu ge mah aing OTW nya masa aing kaeleh ku jeung mah aing mau ngajak jalan atuh ka jeung saha aing hayang jalan atuh ieu Pero aku aing nu ngajak jalan menuju ka bina-bina teuing jomblo ku keblek-keblek teuing di Siraha di bere ka Bogohna atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat kami, dukung kami ya di Kembang Desa Official. Jangan lupa like dan komen Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Jangan lupa pula untuk di share, oke? Dukung kami dengan cara subscribe.